Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube, wargi Mang Sadaya ya, dina YouTube, dina channel Mang Dina Mara. Anu biasa sok ngadongkeun dongeng Sunda nu digarap ku Simpeni Mang Dina Mara, dina channel Mang Dina Mara. Kumaha wargi sadean daramang banget ya. Mugi bae sarehatnya wargi, sehat jasmanina atau sehat rohanina digambarkeun rezekina oge ditebikeun balaina. Ya dina lindungan dan tenapi panang dayungana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Tapi san dipihar pusimburing siang kalian wangi ya mugi we wargi sarehatnya urang didoakeun lah antawi semang sareng wargi sadayana sareng keluarga sadayana sing sarehatnya sing tarenang gitu tah wargi sadayana. Tah wargi anu parantos siap-siap ade ngadongkeun dongeng Sunda dina judul ngadu teluh warginya karangan kieu sabagian nu ka-35 kang dinten ieu. Kanca urang bagian nu ka-34 wargi nyarioskeun harita Pakurdia sareng putrana Sirahla anu ngusuk teh harita namun aya angin badai jeung sabangsana duikeun ka parahuna teh. Dibaliknya warginya ada masih di lautan tanah Cilak, salamat awan teh ya Kurdia sareng putrana teh margi di tengah lautan kene. Lajengna atuh ieu carita urang lajengkeun bae nya dina danget ieu carios nyaeta ngadu teluh bagian nu ka-35. Wargi Kurdia teh seber dibari kitu mah melangka anak pokona mah mangkaning can pangalaman. Ari sorangan onaman moal berat teuing mikiranana. Tapi ari bareng jeung anakna mah sasat kudu nanggung dua nyawa. Kudu bisa nyalametkeun dua jiwa. Cilaka ieu. Aing nanahaun bet datang ada angin nanahaun bet datang ada kieu ya aduh luar biasa ieu. Kurdia harita kukulutus jero hatena. Bari terus ngadalikeun parahu supaya ulah tibalik. Ombak asa beuki gede, ting surungkuy ngajauh ka luhur, atuh parahu kawas anu dipangpengkeun bae. Kurang-kurang ngadalikeun mah tadi geus tibalik boa. Tapi jigana bae laut teh teu nyahoun yen aya parahu leutik. Jadi estu teu bisa diajak badami. Jauh cai laut teh kaserot ku langit naik ka luhur lep ngalalep ka handap parahu ngagejlig Sirahla meninggal lenyap. Kurdia harita nahan napas ya jantungna jadi ratu geus beda rasa yen parahu moal kuat ngayunan ombak anu sakitu gedena. Beh jadi kenyataan jauh ombak datang deui jeung ngadadak ombak teh robah arah kawas kapuihkeun ku angin puyuh. Aduh parahu teh salah jalan teu liuyu jeung galura ombak teu kanyahoan galeongna juralit parahu tibalik. Taya sora anu ngajerit, taya sora anu nyebut aduh kabeh kasilep ku guruhna angin jeung ombak. Kurdia ngarong heap leungeun uyup ayap gep muntang kana parahu anu kabuntang banting ku ombak. Panonna jadi muringas wargi. Atuh beungeutna gigideug miceun cai anu ngagokan tetenjoan. Red katungtung parahu aya leungeun tembong jiga nama leungeun Sirahla. Jelemana mah handapkeun parahu keneh. Lenyap kardia harita ngalenyap. Teu karasa nyorolok mapai parahu jero katungtung lep teuleum bari tetep muntang kana bibir parahu. Nya wae wargi teh Sirahla geuningan can bisakeun mancal kana parahu nangkum kalah dihandapeunana gerwek dicekal bigeulangna ditarik dibawa ka luhur ditangklokeun kana beuteung parahu anu nangkub. Masya Allah nah cai teh mani botah-botah teuing ieu. Aduh sing kuat yang sing kuat Cikur dia bari ti babarakat nya kalandingeun anakna malah akhirna mah ditangkep dihijikeun jeung parahu. Najan Sirahla teu kuat muntang katahan ku awak Kurdia nangklok dina beuteung parahu anu teu cicing diulinkeun ombak sagara teh. Jauh lep
sewot mata kalenyap hate jauh deui ka luhur harita. Tah wargi kitu jeung kitu bae parahu teh geus teu puguh tujuanana. Jadi kabawa ku ombak laut. Kurdia sakuat tanaga muntang kana parahu sakapeung sok ngarampa dada anakna bisi geus teu kakategan jantungna. Sabab hese ngarenghap mindeng kabekem ku cai laut. Kitu menang sabaraha jam boro-boro sirahla najan Kurdia ge tanagana beuki lila teh beuki sudang. Lantaran kabuntang bantingkeun ombak. Parahu nu dipuntangan teu daek cicing. Kadang kala tepikeun kamuih mata clear. Tapi nyawa jeung jiwa Kurdia teh katut sirahla ditangtayungan keneh ku Allah nu Maha Kawasa. Angin harita laler ngan ombak lila rek meureuhna. Jadi teu bisa sakaligus ngan parahu maju ka basisir kapangpengkeun ku ombak, bikelila beuki deukeut ka basisir. Malah akhirna kapangpengkeun pisan kana kikisik. Reg parahu teh harita eureun. Kurdia usik barang rek ngaleksotkeun parahu kaseblok di ku ombak beuki jauh ka darat. Kurdia bungah asa aya sesa tanaga dikumpulkeun kek mangku anakna deregdeg lumpat ninggalkeun parahu nu nyangkere dina keusik masih kaseblokan keneh ku ombak. Ari Kurdia wargi geus jauh mah tina leungeun ombak sukuna ngadadak lilis rumpuyuk brek deku. Anakna ditunda digolerkeun dina keusik. Kurdia sorangan namru bari ngahegak napasna oge kerep dada turu naik pakaian jibreg malah mah saroweh deui. Lila-lila wargi sadaya angin teh harita laler. Anu ngahiuk ukur angin biasa teu matak ngadatangkeun balai. Ombak laut beuki kenor teu pati teu sing jaraul teuing cara tadi. Nya akhirna tenang deui najan ombak ge siga nu sasari eta mah. Alhamdulillah geuning ditangtayungan ku Nu Maha Kawasa. Muga-muga anak aing sing salamet ulah nepikeun ka cidra. Kitu cenah ceuk Kurdia. Terus mari sakayan anakna. Tetela beuteungna rada kembung. Beungeut sepak cara mayit gap nyekal pigelang leungeunna mari saurat nadi tapi da aya keneh kakategan sarta kaitung normal. Kurdia wargi harita pamayang kahot teh manehna geus apal kana cara-cara nurungan anu kitu. Harita teh sanggeus ngumpulkeun sesa tanaga. Manehna narekahan nu jadi anakna sina eling deui dan nepikeun ka kapaehan bakat ku kasiksa ku ombak laut anu lila. Nya wargi lila-lila tina ku hanteu di akalan mah kulisik sirahla teh lilir brai panonna beunta terus harita batuk golok-gok bejil cai. Kurdia atoh ngadenge batuk anakna terus sina tungkul jorolo bijil deui cai ku cara kitu cai nu kainum bisa bari jil deui. Leketei sirahla teh leuleus deui. Ngan ambekan geus normal deui. Panonna rada cenghar ngan beungeutna anger sepa. Kurdia ngusapan tarang anakna bari pok ngomong. Jamak anak lalaki mah biasana geun da moalna naon jang kekelanannya babarik ngumpulkeun heula tanaga ieu sakedeung di urang balik. Bari terus neuteup laut. Caina harita teu motah teuing ayeuna mah malah langit oge rada lenglang mega hideung arindit ka bawah angin. Keur kitu wargi sehur deui eta ombak teh nyeblokan basisir. Atuh manuk laut tingkalayang bari recet di sarada. Hiliwir angin laut nebak kana tatangkalan di basisir pating arulang jigaan magupayan. Lila-lila Kurdia rada teger deui, tanagana rada pulih, terus nangtung karasa cangkengna rada panas. Bebeuteyan parga, tapi ret ka anakna kaayaanna leuwih parna teu tega lamun sina leumpang sabab katenjona bangun ripuh. Jang, ayo urang balik. Bisi buriteun. Pokna harita bari mangku sirahla terus digandong
Atuh sirahlah oge teu ngomong tapi teu loba gerak nurutkeun bae kana kahayang bapana sarta harita geus sadar. Tah geus kitu mawargi kurdia teh limpang lalaundan maju ngulon mapai basisir laut nu kaseblokan ombak. Digleu lempang bari ngagandong sirahla suku rambai sirahna lehek da puguh leuleus teh. Wargi sadayana anu lempang teh dipiri ku sora angin malah dijajabkeun ku seahna sora ombak. Sirahla ngahenen ari bapana mending ngahegak bakat nu capek lantaran sorangan ge tanagana sasat dikuras dipake merangan ombak da puguh kacida rongkahna musibah teh. Tapi najan bari jeung kitu ge kurdia terus lempang teu nolih kana kacape teu malire kana kaayaan awak anu kacida aripuhna. Nya atuh akhirna anjog ka hiji tempat sukuna beki leuleus tur nyerodcon jadi boyotna asa berat suku hese dilengkahkeun. Aduh bapa teh capek jang ya aduh urang heureuna lah capek ya. Pokna cenah bari terus ngecagkeun sirahla sina nyerande kana batu karang. Kardia harita ngalungsar napasna oge ngahegak. Atuh panona mencerong ka tengah laut. Nyawang ombak nu silih udag silih berik ka sisi basisir. Ieu teh aya di mana, Pak? Ceuk sirahla geus bisa endi ngomong ngan lemah pisan. Tenang jang tenang. Teh jauh teu anggang. Sakedeung dige nepi ka lembur urang. Ngan memang disorang ku kaayaan kieu mah sajengkal ge asa 100 meter. Tembal Kardia. Aduh, lapar Pak. Jeung aya nginum dia aduh. Ari parahu ka mana Pak? Ceuk sirahla rurat reret kawas bedan awakna harita bari anger nyarane. Nah, teu warginya rohok teh buguna ieu. Alah, ulah mikiran parahu. Keun wae anu kitu mah bisa nyieun deui. Pikiran mah awak jeung nyawa we lah jangnya. Heueuh. Eueuh beulieun. Sakieu ge untung bari tebet ka sisi kapangpengkeun ka basisir tiga bawa ka tengah sagara. Soal lapar keke sabarlah adatna ieu. Kurdia harita teu kirim-kirim padahal hatena mah ngarakacak ngadenge omongan anakna kitu teh. Ras inget basa keur ditinggalkeun. Puguh teu manggih dahar kasaha nya ngarenghik. Lenyap we hatena sedih. Sirahla wargi harita teu ngomong deui. Terus bae manehna ngahenen panonna melong ka laut. Pikiranna kumalayang sarta nyoba-nyoba nginget-nginget kejadian tadi. Na kumaha pangna kitu teh. Seor jelegur sadasora ombak di tengah laut. Hiuk angin nebak kana tangkal kalapa ting porosak ting garupai. Ari Kurdia rurat reret suganan we aya kai anu bisa dijieun rakit. Da moal kapok najan tas dibuntang banting ombak ge maju ngulon teh rek make jalan cai ngarah teu cape lempang. Ngalanjakal eueuh kai gede teu aya anu bisa diandalkeun. Urang lempang deui bisi poek manten lah. Lila manehna nekad arek lempang deui. Kuring can bisa lempang Pak. Ieu teu rasa leuleus ya. Tanaga ngadadak leungit. Kunaon kuring teh Pak ieu teh? Ceuk sirahla bari nepak pingpingna. Ulah salembang. Da moal naon yuk digandong di bapa lah. Kuatkeun yang ngagandong maneh mah. Kurdia nagog nukang ka anakna terus sirahla muntang. Regeyeung harita teh digandong. Terus lempang deui. Kalian tenang malah mapai basisir nincakan kesik maju ka kulon. Wargi kara oge nya kira 10 tumbak regkar dia teh harita eureun. Panonna melong ka hareup neges-neges hiji barang anu can sidik. Nah naon bet aya di dinya. Sirahla heraneun pok nanya. Nangake eureun Pak. Aya naon Pak? Tuh teh nyun di hareup. Jika anu ngagoler tuh jelema atau bopongkolnya, yuk.
geura urang sambeurkeun. Terus manehna harita leumpang deui. Barang gokar dia ngejenghok lantaran teh lapisan. Anu tadi katenjo teh lain babongkol, lain sarah laut, tapi jelema. Aturan eureun deui sirahna oge diecagkeun. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina YouTube-nya, dina channel Mandina Mara. Da wargi sadayana anu nuju ngadaungkeun ieu dongeng saha bae lah di mana bae alamatna. Pokona mah nu cekat nu tebihna jadi jeung ngadaungkeun ke sadayana punten Mang Dina teu sang absennya. Wargi seueur wargi alhamdulillah nu ngadaungkeun ieu dongeng teh nya. Pokona mah dikumkeun we lah di kasadayana anu caketna buah anu tebihna ngaturkeun nuhun oge kana naon komen-komenna katampi pisan sararae hatur nuhunnya katampi oge ka wargi segara ku kituna atuh ulah hilap ditah nya subscribe-na diantos pisan warginya anu teu acan parantos ngaturkeun nuhun tah oge apunten nu kalangkung wargi kumargi aya nu kohok teh tengah-tengah ieu buku teh duh tengah-tengah panjang gitu tah tadi terus ditinggalikeun kumargi nya dan rada arical huruf-huruf nanti gitu teh. Sareng ketikana terus lami pisan ieu mah ya. Terus lami pisan mitos karahok oge bukuna. Dijelaskeun ka wargi. Nya anu sanes gitu sanes bohong gitu. Tuh kohokna ge nya katingali di nya. Tingalinya teh suek tengah-tengahna panjang. Mangga ina wargi atuh urang lajengkeun bae carios ngadu teluh bagian anu ka 35 ieu. Mangga urang lajengkeun. Aturan harita eureun deui di dinya teh sirahna diecagkeun. Eureun heula lah anu cilaka ieu. Jigana mah sanasib jeung urang ieu karunya teuing. Saeta Pak. Jiga sapantar jeung kuring Pak. Ceuk sirahna bari melongka eta jalma. Panonna teu sirikna buncelik hayang sidik. Rada kolot itu atuh beda dina rupa. Ngan begang awakna mani kuru. Atuh begang-begang teh ieu teh nya itu tulangna mani kaciri. Kunaon nya palang siang ieu ngan karilayona ieu. Syukur dia bari terus harita ngarampadadana. Tapi kakategan keneh satarada haneut. Jadi sidik hirup keneh alias aya keneh nyawaan. Hirup keneh Pak. Ceuk sirahla bari melong. Nah ada hirup kene euy. Kumaha atuh nya aduh saha ieu teh yeuh. Kunaon bet aya di dieu deui ieu. Syukur dia bari tenan ka sakujur awakna. Teh lapi kawatireun ukul tulang dibungkus kulit. Wargi sadayana jep harita duanana jarempe. Teu aya nu nyarita. Tian nawa hingku bingung teh ya. Nulungan hayang tapi manehna sorangan sakitu ripuh naapan. Sirahla oge tulunganeun teu bisa leumpang ari ayeuna manggih anu sejen leuwih ripuh. Malah jiga nama boro-boro leumpang teu eling-eling acan. Kumaha atuh Pak? Ceuk sirahla sanggis rada lila. Jang, urang teh manusia aja. Nya, batur nu cilaka manusia deh. Pada manusia kudu silih tulungan. Sakumaha ceuk acan cek ajaran dicekal ku lanceuk maneh. Bapa satuju tah silih tulungan jeung bapada manusia teh euda karasa atuh manfaatna. Tapi kumaha cara nanya ya aduh ieu kayan urang batan sakieu kumari maneh ya. Na kubuat kira-kira na teh melempang sorangan. Nya maksakeun lah supaya bapa bisa nulungan dieu jalma. Nya rek kumaha tuh maksud Bapak? Rek dipayang. Urang bawa ka imah urang lah. Pananceuk maneh bisa ngubaran. Sugane atuh katulungan, syukur dia. Kuring teh lapar Pak yeuh. Meneh dahareun mah tawa inuman. Sugane rada aya tanaga. Kenek maksakeun leumpang. Ceuk paribasa teh mah kajen ngorondang. Batan nu cilaka teu katulungan. Hade eta omongan teh hade kekelanan. Kurdia wargi harita tangga alak ili kana tangkal kalapa. Breh aya nu rada handap.
sarta kalapana lebeut. Kurdia teu mikir dua kali najan tanagana can pulih deui manehna maksakeun naek kana tangkal kalapa. Atuh sirahlah oge wargi melangeun teh. Bisi bapana ragrag. Da tanagana keur sudaapan. Tapi teu ngomong hatena neuneudak kanu maha kawasa muntang tulung menta kakuatan. Panon sirahlah rita mencerong ka bapana nu beuki lila beuki luhur. Angsor-angsordan ngarangkak. Eta muntang tiba pereket. Sabab asa lungse pisan naik 1 meter asa leumpang nanjak 10 tumbak. Nya tina ku gede semangat teh jeung leber ke wawanen. Tetela bisa ngadatangkeun tanaga aneh. Jadi sakitu keur leuleus lungse teh teu burung nepi ka luhur manehna. Dengan kenca muntang pageuh dengan katuhu harita ngahontal kalapa. Lenyap teh sirahlah ngalenyap tu undang ngadadak leuleus paur nenjo bapana anu keur ngahontal kalapa. Sok sieun ti keur sewad atawa teu kuat muntang. Eugeh ngalayang ka handap teu kabayangkeun kumaha akibatna. Luk harita teh sirahlah tungkul wargi teu wani neuteub bapana. Ya jantungna ratug, hatena pating sareblak. Leungeun ngaleper ras inget basa manehna ditinggalkeun ku nu jadi bapa. Mun aya kasusah atawa kahayang teh ukur ka indungna. Tapi enak karasa kumaha belana nu jadi bapa. Najan tanaga bapana sakitu ripuhna, tapi demi pikeun ngabelaan nu jadi anak, tega lara tega pati, toh jiwa toh nyawa pikeun nyumponan pamenta anak. Keur kitu hiuk geblug anu murah gebeg lenyap teh sirahlah. Ngalenyap harita sangkaana geus goreng. Buan uragrag teh bapana. Tapi barang direret kalapa ngagoler dina keusik. Terus tanggah bapana keur ngahontal di sahulu. Terus dipuihkeun polonyon. Kalayang geblug kalapa teh murag deui hiji. Sorosod kur dia turun launan. Tuur harita geus ngaleper napas kerep. Kesang tiis nyerolok. Tapi nguat-nguat maneh ngingetkeun tanggung jawab kudu nulungan 2 jajaka. Nyatana anu kahiji atuh sirahlah anakna pribadi. Anu kadua anu ngagoler dina kikisik. Anu can kanyahoan saha-sahana. Wargi sadayana akhirna bari jeung hese beleke. Kurdia nepi di kana taneuh langsung ngalungsar sungut calawak awakna ge kerep. Kesangna ngucur. Nenjuk itu sirahlah setengah hati sadar. Pohok kana kaayaan dirina. Telenjeng muruka bapana dumadakan gede tanaga bisa lempang ayeuna mah. Pak teu kunaon pak. Pokna bari nyekelan dengan bapana anu ngahegak bakat ku capek. Nyeh bapana harita seuri. Atuh nenjo sirahlah bisa lumpat mendingan sajorelat jika aya nu mawa kawas lain ku tanaga pribadi. Bapak teu naon janganlah. Ukur capek teh aduh. Capek pisan lah. Hampir banyak napas. Tapi alhamdulillah diberi kekuatan ku pangeran. Nuhun pak. Tapi kumaha sek kalapa pak. Sabar kekelana. Aduh babar keur heula ieu. Alah manusia diberi akal. Ulah sok bingung. Satung boga akal jeung pikiran mah. Syukur dia harita pinuh ku semangat. Padahal awakna sakitu lungsena. Tapi teu ngaruntageun hate anakna. Jadi ngahaja ngabeberah supaya anakna gede hate. Radalila wargi harita leureuhna teh. Nya geus kitu kurdia nangtung kop kana kalapa terus leumpang ngadiketan batu karang anu sareukeut. Atuh geus kitu mah eta kalapa teh dibanting-bantingkeun kana karang. Tapasna soe terus disegetan ku huntu nurutan monyet. Lila-lila tapasna benang kabeh. Kari saguluntung batokna geus kitu diketrokan deui. Bener diketrokeun deui kana karang. Batokna peupeus caina ngucur sirahlah maniku metap kabitaeun. Yeuh, tenggak sing jeueuh kadinya. Kurdia harita mikeun kalapa ka anakna
Kusirahla ditampanan terus ditenggak maningalek-lek. Sakitu hanaangna teh geuning teu kuat meakeun sahulu ge ukur saparapatna. Sesana atuh ditenggak ku Kurdia nepi ka beak. Satuluyna kalapa dibebeutkeun di kana karang, nepikeun ka ramuk mancaura, geus kitu mah sabisa-bisa dicokelan sarta terus didahar. Anak jeung bapa harita nyegetan kalapa tina batokna anu geus bubuk. Teu bedai jeung monyet, tapi lumayan jadi ubar lapar, nambahan seger kana awak. Arasaan teh panon nu geus rumeuk teh bengras deui sarta aya tanaga anyar. Hayang keneh jang, cik bapana. Ah wareg Pak, geus cukup lah sakieu oge lah. Cek Sirahla harita bari ngalungkeun batok anu pamungkas ka laut terus ngangkling ka bawah ombak. Leureuh deui sakedeung ngarasakeun heula awak. Tetela kalapa teh aya manmuatna. Sirahla rada seger, manehna kuat nangtung lila, malareh ceuk pangrasana mah leumpang ge ari lalaun mah geus sanggup. Ayo pala urang leumpang di Pak. Pokona iyalah kudu diteruskeun ieu leumpang. Nagis kuat leumpang. Urang maksakeun pala da bisi poek manten ieu manika angkeup deui. Asa geus rek peuting ieu. Ceuk Sirahla bari tangah. Ceuk rasaan bapa macan murid-murid teuing. Sedeme poe sot teh. Tapi ayolah urang reuyeuk. Teu kudu gancang asal maju. Kurdia nangtung terus singkil regeyeung mangku jajaka anu ngajoprak di basisir teh. Tetela hampang kawas mangku boneka kawantu awakna begang teh. Geus kitu mah teu laloba catur deui. Duanana leumpang lalaunan. Sirahla rumanggieung sirahna karasa keneh lieur jeung lalanjung. Unggal ngalengkah celina disada dengdengan tayuna kaasupan cai laut. Ari Kurdia ngadiglu leumpang bari mayang jajaka anu kapanggih teh di sisi basisir. Terus harita leumpang dijajabkeun ku sora ombak sarta tingkah reakna manuk laut. Wargi sadayana harita tega catur di jalanan. Ayeuna urang kocapkeun lah geus nepi. Harita teh geus liwat magrib kaayaan poek peteng. Ngan untung Kurdia jeung Sirahla geus nepi ka lemburna ngan can nepi ari ka imahna mah. Tah harita Bisumini jeung Isa makatut astam candalakar. Padahal sang magis sadia malah magis tiis deui. Lantaran teu geunah hate malangka numiang. Liwat magrib can aya mulang. Bisumini mah liek diliek deui matak nyeri beuheung sesongeteun. Balas ngalieukan ka jalan. Atuh angin harita ngagelebug. Jangkrik jeung gaang patembalan. Sakapeung kadenge sora anjing anu babaung. Puguh we mata katir jeung mata keung. Tambah melang kanu keur nyaba bisi kumaha onam. Kumaha ieu teh ujang Nyai? Nyaba teh beuteum mol-mol ieu. Jeung careudem kieu deui. Angin gede kumaha nya kamana nyusulna ieu? Bima bingung melangkah budak. Ceuk Bisumini dumarida panonna melong ka jalan. Ah sabar we Bi. Keun ulah alit manah mugi-mugi we sing ditang tayungan ku nu maha kawasa. Bapa jeung si Ujang teh sing salamet. Kitu ceuk astam ngabeberaha teh Bisumini padahal mah waktuosna wargi sadayana henteu nyekapan. Rupina ieu dongeng Sunda serius ngadu teluh karangan Kiliksa bagian nu ka-35 wargi dicekapkeun duikeun ka dieu wargi sadayana nya. Sakali pamugi bae sok sanaos mangdupikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah tanapi nyalayakeun manah. Oge apunten ye rada saali terang garapnya wargi ngaos bukuna ieu teh. Kaji cetakan atau sepuh pisan janten naon teh
seratan teh ketikan teh bade sami sareng warna buku. Kadua kohok tengah-tengah tah kohok dipanjang kohokna dieu teh. Lubina aya nu ngadaharan ieu. Disebatna teh naon kitu lah toko gitu tah. Pami telepon. Wargi sekali ngaturkeun nuhun ku paratosan wargi sadayana. Wilujeng paturai insyaallah atuh insyaallah nya. Anjing mugi urang sadaya tiasa dipangdakeun deui dina bagian anu ka 36 masih dina carios ngadu teluh. Atur nuhun ku paratosan wargi sadayana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.